بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil iqbal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi litatmimi makarimil akhlaq al-mufaddali ala kafatil makhluqat alal itlaq wa ala alihi masabihis sunnatil alam wa ala ashabihi al-badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibdi namusiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, insyaallah mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Alamin, Allah anu ngagaduhan kagagahan, Allah anu ngagaduhan keagungan, Allah anu maha jembar berehanana, anu maha agung masihan karuniana. Rahmat Allah sinareng salamna pamudah-mudahan dicurahkeun ka junjunan urang sadayana, muktosna taya kajaba iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi anu diutus pikeun nyampurnakeun kana kamulyaanana akhlak, anu diunggulkeun ka sakabeh makhluk natepan kana mutlak. Dailap salawat sinareng salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka ahli-ahlina Kangjeng Nabi anu jadi pirang-pirang lampuna sunnah tur anu jadi pirang-pirang bendera na sunnah, ka sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sadayana parantos ngerahkeun kana pirang-pirang dirina kanggo meretelakeun pirang-pirang syariat sinareng pirang-pirang hukum. Oge teu hilap ka saskarina pirang-pirang imam mujtahid anu sadayana terus nangtungkeun, anu sadayana pada nangtungkeun kana ngaraksa pelaturan-pelaturan agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah dina ieu kesempatan pribados urang nyoba-nyoba diajar nerjemahkeun hiji kitab anu sok disebat kitab Mukhtarul Ahadits anu parantos dikarang ku Imam As-Sayyid Ahmad Hashimi. Sateu acan urang diajar ngalogat, diajar maca isina ieu kitab hadis anu aya dina kitab Mukhtarul Ahadits. Urang ngadua ka Allah pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab tambih-tambih kamuliaanana munggu Allah Rabbul Alamin. Urang tawasul, urang hadiah, oge urang ngadua mudah-mudahan sepuh urang sadayana nu parantos salik di alam barzah, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura Allah, kenging rahmat Allah, oge kenging ridona Allah Rabbul Alamin. Oge undang-undahan urang sadayana
sing tiasa neraskeun tapak lacak perjuangan aranjeunna dina raraga litolabi mardatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina susun Mama Haji Muhammad Cep Makmun. Syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Sayyid Ahmad Hasan. Syulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngamimitian kaula ngaji kana kitab Mukhtarul Ahadits kalawan nyohonkeun pitulung ka zat anu gaduh jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageung di dunia sinareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat unggul. Alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah Rabbil Izzati pangeran anu ngagaduhan kagagahan wal jalali sareng kaagungan wasi'il karomi anu jembar berehanana azimil ibdoli anu agung masihan karuniana. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng kahormatanana eta ala sayyidina moga tetep kajungjunan abdi sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi anu diutus litatmimi makarimil akhlaq pikeun nyampurnakeun pirang-pirang kamuliaanana akhlak. Al-mufaddali anu diunggulkeun ala kafatil makhluqati kasakabe pirang-pirang makhluk alal itlaqi netepan kana mutlak. Wa ala alihi sareng ka ahlina Kangjeng Nabi
sareng kakulawargina Kangjeng Nabi masabihi sunnati anu jadi pirang-pirang lampu sunnah wal a'lami al-alami tur anu jadi pirang-pirang bendera na sunnah washabi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi al-badilina anu pada ngerahkeun kabeh angpusahum kana pirang-pirang dirina itu ashab li taudihi sarai'i pikeun mertelakeun pirang-pirang syariat wal ahkami sareng pirang-pirang hukum wa ala sairil a'immatil mujtahidin jeung kasakarina pirang-pirang imam mujtahidin al-qaimina anu pada nangtungkeun sadayana bihibdina musiddin kana ngaraksa pelaturan agama. Amma ba'du anapun dinasa ba'da maca bismillah alhamdulillah salawat sinareng salam palamma kana maka samangsa-mangsa bukti naon ilmu sunnati an-nabawiyati ilmu sunnah kanabian ba'dal Qur'anil Karim dinasabada Al-Qur'anul Karim eta a'dhamul ulumi pang agung-agungna pirang-pirang ilmu naonana qadron pangkatna wa arqoha jeung pangluhur-luhurna pirang-pirang ilmu naonana syarapan kamulyaanana wa fakhron sareng kaagunganana id karena alaihi karena itu a'dhamul ulum id karena alaihi karena itu a'dhamul ulum mabaniu qawaidil ahkami syariatil islamiyati ari ngadegna pirang-pirang patokan pirang-pirang hukum syariat bangsa Islam wabihi jeung kalawan itu ilmu sunnah tadharu jadi jelas wabihi jeung kalawan itu ilmu tadharu jadi jelas naon tafasilu mujmalatil ayati pirang-pirang wincikanana pirang-pirang ayat anu mujmal
Al-Qur'aniyati anu bangsa Al-Qur'an. Kaifa rekumaha la henteu dhahir. Kaifa rekumaha la henteu dhahir. Wa masdaruhu jeung ari pangbijilanana ye ilmu. Wa masdaruhu jeung ari pangbijilanana ye ilmu eta aman ti jalmi layantiku anu henteu ngucap ieu si emang anil hawa tina hawa nafsu. In henteu huwa ari itu ucapan ila wahyun angin wahyu yuha anu diwahyukeun ieu wahyu. Bahwa mangka ari ilmu sunnah maksud eta al mufassiru anu mertelakeun lil kitabi kana Al-Qur'an. Wa inna manatoko jeung angin pastina ngucap saha annabiyun nabi lana ka urang sadayana bihi kalawan itu ilmu ar-rabbihi di pangeranana itu nabi. Ahbabdu mika cinta kaula hina mutolaati dina nalika mutolaah kaula kutubal hadisi kana pirang-pirang kitab hadis asidati anu genep as-sahihati anu sahih al mu'tabaroti anu mu'tabar an takhiba kana yen milih kaula minha tina itu kitab sitah kutubal hadis sitah kitaban kana kitab jami'an anu ngumpulkeun li ahasini mahasinil ahadisi kana pang alus-alusna pirang-pirang alusna pirang-pirang hadis an-nabawiyati anu dongkap di Kangjeng Nabi. Wa akhtaru jeung milih kaula min hatina itu ahadis an-nabawiyah mukhtarul hikamil muhammadiyah karena pirang-pirang hikmah diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustamilan bari
ngurung alama kana perkara tamasa anu banget ilaihi kana itu ma naon al hajatul ijtimaiyatu pangabutuh anu ijtima anu sepakat pangabutuh anu sepakat anu ijtima wa tad'u jeung ngajak ilaihi kana ieu ma saha al jami'atul islamiyatu kumpulan jalma-jalma anu bangsa agama Islam. Murattaban bari ditartibkeun alal hurufil hijai kana pirang-pirang harap hijaiyah. Wallahu sareng ari Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah eta al musta'anu zat anu disuprih pertulunganana. Al-muallif penyusuna As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi pengarangna ieu kitab nyaeta Sayyid Ahmad Hashimi. Jadi ngawitan muji ka Allah Rabbul Alamin. Allah anu mangeranan, Allah pangeran anu kagungan kagagahan, anu kagungan kaagungan. Allah wasi'il karam anu jembar berehanana, azimil itlal Allah anu agung masihan karuniana. Dilajengkeun ku ngaos sholawat sinareng salam tegasna ngadua mualif ka Allah pamudah-mudahan rahmat Allah sinareng kahurmatanana dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya anu tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diutus pikeun nyampurnakeun kana mulia-muliana akhlak al-mufaddali ala kafatil makhluqat anu diunggulkeun ngalangkungan sakabeh pirang-pirang makhluk mutlak. Maksudna mutlak leupas tina kayid dunya akhirat jin manusia malaikat. Lajeng ka ahli-ahlina Kangjeng Nabi anu janten lampuna sunnah sareng benderana sunnah, ka sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi anu parantun ngerahkeun anu parantos ngerahkeun pirang-pirang jiwana pirang-pirang dirina dianggo ngajelaskeun pirang-pirang syariat, ngajelaskeun pirang-pirang hukum. Oge pamudah-mudahan dilimpah curahkeun ka pirang-pirang imam mujtahidin anu sadayana parantos nangtungkeun kalawan ngaraksa pelaturan-pelaturan agama. Falamma kana ilmu sunnatin nabawiyah ba'dal Qur'an a'dhamul ulum qadran wa arqaha syarafan wa fakhran. Urang uninga ilmu sunnah an-nabawiyah ngarupakeun pangagung-agungna pirang-pirang ilmu dina pangkatna, pangluhur-luhurna sadaya ilmu dina kamulyaanana, oge
wa fakhran sinaran keagunganana. Jadi insyaallah nu bade diaos di logat ku urang nyaeta kitab Mukhtarul Ahadits, eusina nyaeta ilmu sunnah an-nabawiyah anu dihukuman pangagung-agungna pirang-pirang ilmu dina pangkatna, pangluhur-luhurna ilmu, dina kamulyaanana, oge dina keagunganana. Sabab ngalangkungan ieu ilmu pisan mabaniu qawa idi ahkam syariati, ngadegna pirang-pirang patokan, pirang-pirang hukum syariat nu aya dina agama Islam. Insyaallah urang ngadua ka Allah mudah-mudahan dipaparin ka ikhlasan ku Allah dina ngaosna, dina ngadangukeunana, oge mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ku Allah kakiatan kanggo midamel pirang-pirang parentahan-parentahanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng ayeuna kana hadis anu ngawitan, anu dingawitan ku harap hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ati bakal datang kaula babal jannati kana pantos sorga yaumal kiamati dina poe kiamah. Pas astaftihu mangka minta muka kaula fayaqulu mangka dadawuh saha al khazinu juru kunci sorga, man anta, man eta saha anta ari anjeun. Pakulu tuluy ngucap kaula Muhammadun ari kaula eta Muhammad. Payakulu maka ngucap ieu khojin bika sabab anjeun umirtu geus diparentah kaula Allah abtaha kana yen ulah mukakeun kaula li ahadin pikeun hiji jalma qoblaka anu tetep dina samemeh anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Ahmadu Imam Ahmad an Anasin hadis katampi di Anas. Bang payun-payunna lebet ka sorga taya kajaba iwati junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng hadis kedua, Ikti kudu ngadatangkeun anjeun al ma'rufa kana kahadean, wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun al munkaro kana pamunkaran, wanzur jeung kudu ningali anjeun ma kana perkara yu'jibu anu ngagetkeun ieu ma udunaka kana cepil anjeun, ayakula kana yen ngucap laka ka anjeun saha al qaumu kaum idza kunta di mana ngadeg anjeun, ida kumta di mana-mana cicing anjeun min indihim ti sagigireunana itu kaum-kaum. Pati mangka kudu ngadatangkeun anjeun hi kana ieu ma wandur
sareng kudu ningali anjeun alladzi kana anu takrohu anu mikangewa anjeun ayakula kana yen ngucap laka ka anjeun saha al kaumu kaum idza kunta di mana ngadeg anjeun min indihim ti sagigireunana ieu kaum pajtani mangka kudu ngajauhan anjeun hu kana itu ma rawa parantos ngariwayatkeun hu kana hadis saal jama'atu golongan ahli hadis. Apatul ilmi ari pancabahyana ilmu eta annisyanu poho wa idha'atuhu jeung ari ngamomorekeunana ilmu jeung ari ngamomorekeunana ilmu eta antu hadisa yen nyaritakeun anjeun bihi kana ilmu goiro ahlihi kalian ahlina ieu ilmu. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana hadis saha Ibnu Abi Syaibah di pancabahyana ilmu poho kateler-telerna ilmu anjeun nyaritakeun eta ilmu kalian ahlina eta ilmu eta kalebet dina neler-nelerna ilmu. Apa tudin ari pancabahyana agama eta salah satun ayat 3 Pakihun fajirun hiji jalma ngarti anu lacut wa imamun jairun jeung imam pamarentah jairun anu zalim wa mujtahidun jahilun sareng mujtahid jalma anu ijtihad jahilun anu bodoh. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Dailami Imam Dailami an Ibni Abbas hadis katampi ti Ibnu Abbas. Ari pancabahyana ilmu 3 hiji ahli fikih tapi lacut naudzubillah, nu kadua pamarentah anu lacut, nu katilu mujtahid jahil jalma-jalma nu ijtihad tapi bodoh teu diwangun ku ilmu. Mujtahid kaberangan eta anu ngaruksak agama, naudzubillah min dzalik. Ayatul munafiki ari cirina jalma munafik, hari tanda na jalma munafik eta salasun ayat 3 ida haddasa di mana ngomong ieu munafik kadzaba sok bohong ieu munafik wa ida wa'ada jeung di mana-mana janji ieu munafik akhlafa sok nyulayan ieu munafik wa ida tumina jeung di mana dititipan ieu munafik khana sok cidra ieu munafik khana sok cidra ieu munafik. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha as-Syekhani Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah ta hadis katampi ti Abi Hurairah. Cirina
jahat na jelema nu aya di kolong jagat anu sok disebat jalma munafik taya kajaba iwah ti tilu. Hiji di mana ngomong sok bohong, nu kadua di mana janji sok sulaya, nu katilu di mana diamanahan sok khianat. Naudzubillahi min dzalik. Hadis kagenep ayatul izzi ari ayat anu mulia eta wa qulil hamdulillah. Ayat wa qulil hamdulillah. Wa qul ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qul jeung ucapkeun ku anjeun alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi tetep kagungan Allah alladzi lam yattakhid anu henteu nyiptakeun Allah alladzi lam yattakhid anu teu nyiptakeun Allah waladan kana putra walam yakun jeung teu aya eta lahu pikeun Allah naon syarikun anu ngarencangan fil mulki dina karajaanana walam yakun jeung teu geus bukti eta lahu pikeun Allah naon waliyun anu ngurus minal zulli tina kahinaan wa kabbir jeung kudu ngagungkeun anjeun hu ka Allah takbiron kalawan ngagungkeun anu sanyana. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sahal Imam Ahmad. Ayat kemuliaan ieu ayatna wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Eta ayat kemuliaan. Lajeng hadis katujuh ibtagu kudu neangan araranjeun entong anjeun araranjeun sabab ieu mah bentukna jama muzakkar mukhatab. Ibtagu kudu nyupri kudu neangan araranjeun arifata kana kaluhuran indallahi mungguh Allah di hadapan Allah. Tahlumu awas tahlumu bageuran anjeun aman kajalma jahila anu bodoh iman alaika kanjeun wa tu'ati jeung mere anjeun man kajalma haroma anu koret ieu si man kaka anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Adiyun Imam Adi an Ibni Umar hadis katampi ti Ibnu Umar di mana hoyong ngengingkeun kamuliaan di mana hoyong ngengingkeun kaluhuran mungguh Allah. Dua nu kahiji tahlumu amman jahida alaik jita anjeun hilim anjeun bageuran ka jalma anu bodoh kanjeun wa tu'ati man haramak
anjeun mere ka jalma nu tara mere ka anjeun. Tak kunci kaluhuran munggu Allah Rabbul Alamin. Atawa tahlumu di manaan hilim. Ari hilim teh naon? Aris lair aisan teu babari amek ka jalma bodo. Hiji kunci kaluhuran munggu Allah. Nu kadua wa tu'ti man haramak. Sok mere ka jalma nu tara mere ka anjeun. Ajen hadis ka-8 abghadul ibadi ilallah. Abghadul ibadi aripang dipika amek-amekna pirang-pirang hamba, aripang dipika benduna pirang-pirang hamba. Ilallahi mungguh Allah eta manjalma kana anu aya naon saubahu pakaianana itu si eman eta khairon leuwih alus min amalihi tinimang amalna ieu si eman. Antakuna tegesna yen aya naon siabuhu pakaianana itu si eman eta siabal ambiyai pakaianana pirang-pirang nabi wa amaluhu jeung ari amalna itu si eman eta amalul jabarina amalna pirang-pirang jalma anu padegong kabeh. Rawa barantos ngariwayatkeun hukana hadis saha ad-Dailami Imam Dailami an Aisyah hadis katampi di Siti Aisyah. Catet pang dipika bendu-benduna manusia muga Allah nyata manusia anu pakaianana langkung hebat tinimang amanah. Pakaianana pakaian para nabi sementara amanah jalma-jalma anu baradegong kabeh. Naudzubillahi min dzalik. Hadis ka-8 abligu kudu nepikeun araranjeun hajataman kana pangabutuhna jalma la yastati'u anu teu kawasa ieu si eman iblago hajatihi kana nepikeun pangabutuhna itu si eman. Paman mangka sing sajalma ablago anu nepikeun ieu si eman sultanan bari anu ngawasa hajataman kana pangabutuhna jalma la yastati'u anu teu kawasa ieu si eman iblagoha kana nepikeunana itu hajat sabata netepin sapa Allahu Gusti Allah taala mahaluhur Allah qadamaihi kana dua dampal sukuna itu si eman alas sirati di atas cukang kana luhureun cukang kana luhureun siratal mustaqim yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Sa'al Tobroni Imam Tobroni an Abi Darda hadis katampi ti Ibu Abi Darda. Tepikeun pangabutuhna hiji jalma anu mana eta jalma henteu nepikeun kana pangabutuhna anu mana eta jalma teu kaduga teu kawasan nepikeun pangabutuhna, maka sing sajalma anu nepikeun kana pangabutuhna hiji jalma anu teu kaduga nepikeun pangabutuhna, mangka Allah bakal netepkeun kana dua dampal peana eta si jalma di atas cukang siratal mustaqim dina poe kiamat. Lajeng hadis anu ka-10
ibna Adama, hei anak Adam, atir kudu taat anjeun robbaka ka pangeran anjeun. Itu sama, maka disebut anjeun akilan ka jalma anu berakal. Wala ta'si jeung ulah maksiat anjeun hi ka itu rob patu sama, maka di ngaranan anjeun, maka disebut anjeun jahilan kana jalma bodoh. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Abu Nuaimin, Imam Abu Nuaim an Abi Hurairah, ta hadis katampi ti Abi Hurairah. Di mana anjeun wahai anak Adam hayong disebat jalma anu berakal, kuncina ati rabbaka, taat ka Allah. Di mana anjeun wani-wani maksiat ka Allah, wani-wani maksiat ka Rabb, atuh sama jahilan. Hakikatna anjeun disebut jalma bodoh sanajan dokirna profesor. Naudzubillahi min dzalik. Abghadul halali ari pang dipika bendu-bendu na barang halal ilallahi munggu Allah eta at-talaku nyerahkeun. Rawa marantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Abu Dawud, Imam Abu Dawud fi sunanihi dina Sunan Abu Dawud. Pang dipika bendu-benduna barang halal munggu Allah taya kajaba iwal ditolak. Di mana bojo anjeun nusij durhaka, maka jalani proses sesuai anu dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji istausu bin nisa'i khairan, wasiatan kalawan wasiatan sae bojo-bojo anjeun nganggo lagam biasa-biasa saja, tenang teu ngagugu tarikeun lagomna, teu ngagugu wae singgahan heula tempat sarena, teu ngagugu keneh wae gebug kalawan gebugan anu teu matak bahaya, teu ngagugu wae dikukut matak namah-namah dosa, matak namah-namah maksiat daya di jalan iwati tolak nyerahkeun. Mung keukeuh hukumna tolak barang halal anu paling dibendu ku Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin wal muslimat, insyaallah sadayana mulia, sadayana wargi ribados di mana wae ayana, insyaallah mudah-mudahan salamina kenging pertolongan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa bari teras-terasan dipaparinan pertolongan ku Allah kanggo teras takorup ka Allah, dogikeun ka dongkap ka urang yakin, dogikeun ka urang ngantunkeun ieu alam dunia, ngantunkeun urang ieu alam dunia kalawan ngantunkeun anu husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu anu kapihatur siapun dan anu kasuhun anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna tina kabodohan wa sim kuring, mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.